Sampurasun, salam damai sejahtera di lebat Gusti Yesus. Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti, dina dangat ayeuna urang bade cumarios perkawis manusia anyar. Urang saparantosna percanten ka Gusti Yesus, urang dijantenkeun manusia anyar. Anu tadina aya dina kawasa poek lebet kana kawasa caang. Satacana hayu urang buka heula kitab suci urang anu dicutat dina 2 Korinta pasal anu kalima ayat anu ka 17. Anu kieu unggalna. Jalma anu geus satunggal jeung Kristus geus jadi manusia anyar. Manusia heubeulna geus sirna kari anu anyarna. Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti, anu kapungkur urang henteu layak dipayeuneun Gusti, ayeuna urang dilayakeun dipayeuneun Gusti. Urang ayeuna parantos janten jalmi anu anyar. Kunaon urang parantos janten jalmi anu anyar? Lantaran urang parantos disatunggalkeun jeung Gusti Yesus ku anjeun. Anu kapungkurna urang aya dina hirup anu pinuh ku dosa. Eta kaberdosaan urang dihapus ku Gusti, urang ditebus ku Gusti, dijantenkeun putra-putra Gusti. Kusabab eta kulantaran urang parantos janten putra-putra Gusti, urang janten manusia anu anyar. Numutkeun Efesus 4 ayat anu ka-24, nu kumaha sih manusia anyar teh? Nu kahiji, manusia nu anyar na eta anu nurut atanapi nulad ka pangeran. Nulad nu kumaha? Tangtosna nulad kana kaasih Gusti. Upami Gusti parantos mika asih ka urang, nalika urang aya dina kawasa poek dijait ku Gusti, dosa urang nu sakitu seueurna teu di anggap deui ku Gusti, tos dilapurkeun ku Gusti, eta kumargi Gusti mika asih ka urang. Kumargi kitu urang oge kedah nulad kana kaasih Gusti. Disabudeureun urang masih seueur jalmi anu teu acan nampi si kurnia Gusti. Masih seueur jalmi-jalmi anu teu acan dianyarkeun, kumargi teu acan satunggal jeung Gusti Yesus. Kusabab kitu upami urang janten manusia anu anyar, urang kedah nulad kana kaasih Gusti. Bagikeun kaasih Gusti eta ka jalmi-jalmi disabudeureun urang. Anu kadua, manusia anyar teh nyaeta jalmi anu hirup bener. Hartosna naon? Kahirupan urang di kawasaan ku buah-buah roh. Buah-buah roh eta anu kamanah dipayeuneun Gusti. Urang henteu deui di kawasaan ku kahayang daging, keinginan daging, tapi urang di kawasaan ku buah-buah roh. Hal anu katilu nyaeta lempeng. Hartosna lempeng nyaeta konsisten. Henteu menclek-menclek, lamun kareta mah aya dina relna. Upama kareta ngagejlig, bahaya. Kareta ngagejlig dina relna bahaya, picilakaeun. Kitu oge sareng urang salaku putra-putra Gusti anu parantos janten manusia anyar, urang kedah lempeng aya dina relna, aya dina panuyun Gusti ku anjeun. Hal anu kaopat anu dimaksud manusia anyar numutkeun Efesus 4 ayat 24 nyaeta hirup dina kasucian. Ngajaga kasucian sarta nuturkeun anu janten panuyun Roh Suci. Nalika urang nuju poekeun, urang sing percanten. Kumargi urang parantos satunggal sareng Gusti, urang janten caang Roh Suci anu baris nuyun. Kasucian hirup urang ngabuktoskeun yen Gusti urang oge Allah anu suci. Aya 4 hal ya, manusia anyar nyaeta nurut nulad ka Allah. Tangtosna dina hal kaasih. Hirup kudu bener di kawasaan ku buah-buah roh. Lempeng, konsisten, henteu menclek. Anu kaopat suci, ngajaga kasucian hirup sarta nuturkeun panuyun ti Roh Suci. Mangga urang bade ngadoa mugia naon anu katampi ieu tiasa janten berkah kangge urang sadaya. Hatur nuhun Gusti Yesus. Gusti parantos ngabersihan hate abdi sadaya. Gusti parantos ngalayakeun abdi sadaya. Gusti parantos nyatunggalkeun sareng hirup abdi sadaya. Abdi sadaya parantos janten manusia anu anyar.
Hatur nuhun Gusti, mangga trastuyun hirup abdi supados kahirupan abdi ieu leres-leres mungamulyakeun nami Gusti. Sarta kamuliaan Gusti eta nyata tiasa katingal ku wargi-wargi abdi sadaya sarta ngalangkungan abdi sadaya kaasih Gusti tiasa dibagikeun ka araranjeunna. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun. Abdi sadaya muji syukur mung dilebat nami Gusti Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gusti Yesus ngaberkahan sadayana.